suha itu gugupayan. Harta pada nerangan, harti pada nyararungsi sabab dua anak guna harti bisa ngerek putih harta pon kitu deui bisa ngambung nu dimaksud nendunan sakahayang tapi harta gampang munggu harti manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage, kumaha daramang? Puasana lancar, mugia lancar nepikeun kabuka. Tepangkeun wasta punjahran Rizky Ridho Sulaiman, simkuring teh alumni angkatan tahun 2023. Simkuring teh njangking sababaraha prestasi di antawisna nu kahiji aya pinunjul kahiji nembang pupuh putra tingkat Kota Bandung. Nu kadua pinunjul harapan katilu nembang pupuh putra tingkat Jawa Barat. Nu salajengna aya pinunjul kahiji ngadongeng tingkat Kota Bandung. Aya pinunjul kahiji ngadongeng tingkat Jawa Barat anu ngawakilan nasional. Simkuring oge nyangking pinunjul kahiji tingkat Jawa Barat kategori pop religi. Ngawakilan Jawa Barat di tingkat nasional nyaeta di NTB. Sobat rancage, nembe simkuring parantos ngahaleuangkeun pupuh sinom ngeunaan harta. Tah, dina episode kutil ayeuna bade medarkeun perkawis harta. Dina hiji riwayat disebatkeun salah sawiyo sahabat tumaros ka sahabat Nabi Ali radhiyallahu anha. Wahai Ali, mana anu langkung sae, ilmu atanapi harta? Sahabat Ali radhiyallahu anha ngawaler, ilmu langkung sae tibatan harta. Jalmi anu tadi naros teh naroskeun deui. Naon dalilna? Sahabat Ali radhiyallahu anha ngawaler, ilmu teh warisan ti para nabi, nanging pami harta mah warisan Korun, Syadad, Fir'aun jeung sajabana. Teras aya nu sumping deui. Lajeng tumaros ka sahabat Ali radhiyallahu anha perkawis hal anu sami. Ali radhiyallahu anha ngawaler, ilmu ngajaga anjeun, pami anjeun ngajaga harta. Tah kitu sobat rancage, janten keutamaan ilmu langkung luhur tibatan harta. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring kapihatur, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, tepang deui di episode kutil nu salajengna. Dah Gusti nu Maha Asih, cahya Ramadan